Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tetep parios ku kabinga, sirip sindir gambaran sindang siloka. Mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Wargi Sunda sadayana dina raraga mieling medalna poe bahasa Indung anu bakal diperingati di Kaping 21 Februari 2022 simkuring Amud Saparudin guru SD Negeri Cibias gumajak kasadayana bapak-bapak ibu sadayana para nonoman hayu urang biasakeun gunem catur sadi dinten di sakola di bumi di tempat damel ngagunakeun bahasa Sunda. Sing emut urang mah asli ti wetan anu ngagoduhan budaya apik. Titih nitih nas titi ati-ati. Saban wanci marik sadiri, saban wanca marik sarasa. Neundeun letah kudu satukangeun akal jeung pikiran supaya teu melengkung bekas nyalahan. Ulah dumeh hampura bisa dipenta der kasalahan dijieun nu akhirna tamiang meuli kabitis wiwirang malik kajinis. Hatur nuhun kana waktosna anu parantos neutenan pangajak di simkuring mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan bobo sapanon carang sapakan bilih aya runtuyan gugus kagusur ranggeuyan dadas kababad nenda dihapunten tina sagala rupa kakurangan kakirangan entep seureus bahasana nyunkeun dimaklum. Sampurasun.